Ya ka mana ieu milila teuing. Engko nganter ka desa cenah. Datang-datang bae. Mana deh. Jadi Bi, nguruskeun doli misi teh. Jadi ke dinamahan atau ngomongnya sing bener. Naon? Domisili gitu. Oh anjir. Bibi aing geus bisaeun ayeuna mah. Bisaeun. Hayu atuh. Yuk. Lah, kok heula sing bener lah ngomongna erang kok di desa ngomongna caprak mah domisili gitu. Rek mau matahan anjir. Pantes tadi ge bener. Ti kamari ge bener urang mah Bi. Ti kamari ge. Salah sok kurang ajaran. Sok. Do gitu. Do. Mi Si. Li. hijikeun. Doli misi. Kan salah. Domisili. Tuh, Dosili. Do. Mi. Si. Li. Domisili. Domilisi. Harap lah. Geus lah, balang geus siap can. Da bibi ieu nu rek ka desana geus siap can eta susuratana. Siap atuh. Kade poho. Di mah oge dibawa yo. Naon make jeung kudu mawa juj ama ka desa Bi. Da moal rek dipetel di desa ge. Dipetel. Ditalar susuratan anjir. Ditalar susuratan anak palak binas moal. Brad, aik muluan mah gaple akbar Pangandaran. Mas mulai deh. Akhir bulan ayeuna cenah mah. Naon dia cenah? Eta sapi cenah Brad. Harudong, anjir ngiluan aing. Atuh hadiahna sapi mah. Daftarkeun aing Jul. Siap, kok ditelepon ku urang. Da babaturan hungkul panitiana. Alus. Cing sapi. Ngiluan atuh maneh Jul. Urang mah henteu lah. Boloho sia mah. Kedeung deui anjir Idul Adha. Lamun maneh menang eta sapi maneh bisa mojit sapi anjir kurban gaya anjir. Ngiluan atuh teh. Yung sapi nage dalam bentuk saset kemasan. Anjing. Kumaha kurbana arek. Royko nya. Meureut. Arek moal daftar. Pangdaftarkeun. Sudi. Aing tekor atuh Jul aing ka itu init ka Pangandaran aya hadiah anjir Royko nya. Rugi banar saya teh kejual. Ampun teuing si ieu. Cing atuh mere informasi teh anjir anu angeus geura. Parah anjing si ieu. Mang, laju semifinal timnas mau ke penting. Lalaguan nih udah kletik anjir. Aja bola cenah juga nu paham wae. Emang aja resep di main bola. Atuh mang cangkurileung di dadaku. Anjing cangkurileung cenah. Timnas mah Garuda di dadaku lain cangkurileung kajai. Kok leutik mang? Ngegamar we atuh jai piraku rek kajeblak badag di dieu. Beureun angkana di mana meureun? Eueuh jang neuneun angka. Di maneh? Ayo mang, nobar lang ke penting anu lobaan. Resep nonton nagra. Jai, lainna naon? Amang mah resep lajo bola. Resepna naon tuh amang? Lajo ningali beklen amang mah. Ningali sonah, ningali pecle, ningali nu congklak tah karek resep amang. Jika budak nih amang mah nya. Oi. Ayo mang lang ke penting aja di amang. Astagfirullah. Emang di imah aja eueuh TV. Jangan rumek mang loba sireman. Di amang mah cek kas tipina. Ya. Lamun hayang cekas jiga TV nu amang itu. Ajai tinggal mawa gula kaung. Teuneun nagigireun TV anu loba sireuman eta teuneun digigireunna. Engke sireumna pindah kainya kana gula. Geus pinuh dina gula tinggal piceun ku ajai. Beak na sireumna na TV. Oh nya mang. Iya atuh. Kepikiran aja euy mang. Pinter euy amang euy. Amang teh menyala. Menyala manu aja ya tuh mang. Tunginyo we sakudung mah tuh.
Bi, non bedana zaman baheula jeung zaman ayeuna lamun murag bulu panon. Cenah mun baheula mah arek mewek, tapi zaman ayeuna mah cenah kang pada seseorang teh teh Jay. Salah atuh Bi, lamun zaman ayeuna mah kurang pageuh lemna cenah Bi. Tapi dah heueuh bige coplok bae ieu kumaha nya? Di Alteko grabi ajaran. Oh heueuh nya Jay, heueuh atuh ek nu bibi ah. Nya Bi sugan we pageuh make eta mah. Yo, naon bedana Android jeung iPhone? Sarua baik gitu-gitu kene. Jang alat komunikasi meureunnan. Man meureun ari iPhone mah leuwih gancang sigana komunikasina kitu meureunnan. Lah teh bibi mah gancang kene sungut tatangga. Untuk kalintas benua ge nepi. Ah, aya di ruangan rumah sakit WC-an teu? Ya aya atuh Bi. Atuh eueuh mah kumaha meureunnan. Anu garing hayang si banget, hayang ngompol, hayang buang air besar. Aya atuh Bi. Atuh di ruangan mayat oge aya nyaeta paranti kacai. Paranti ngompol naon. Astagfirullah. Pertanyaan bibi aing nepikeun kai. Mayit mah Bi entong boro-boro anjir si banget. Pan mani ge di manian atuh Bi. Piraku mayit rek sari banget. Moal kahampangan moal mayit mah Bi. Ampun teuing pertanyaan ieu. Eueuh pertanyaan anu leuwih edan gitu dibandingkeun ieu. Eueuh. Eueuh can manggih.